himbauan untuk jalan kaki ke sekolah atau naik sepeda bagi mereka yang jaraknya masih bisa ditempuh dengan jalan kaki dan bersepeda. Kalau jaraknya tidak bisa ditempuh jalan kaki dan bersepeda, diantar saja. Tapi kan bisa begini, jaraknya berapa? Jaraknya perjalanannya adalah 1 jam. Nggak apa-apa diantar pakai motor, tidak disampai ke lokasi. Misalnya ada jarak 200-300 meter menuju sekolah, turun di situ jalan kaki. Tahu nggak Pak Didi, kalau menuju tujuan kalau naik mobil tidak pernah berhenti di depannya, pasti ada jarak 10 langkah berhenti baru jalan kaki. Kenapa? Perlu nggak jalan kaki? Perlu. Jalan kaki sehat nggak? Sehat. Olahraga terbaik apa? Jalan kaki. Banyak orang yang pengen jalan lagi nggak? Ada yang sudah stroke pengen jalan lagi, yang lumpuh pengen jalan lagi. Waktu bayi orang tuanya gelisah nggak kalau nggak bisa jalan? Gelisah. Kenapa waktu kecil orang tuanya gelisah, anaknya pengen bisa jalan, setelah bisa jalan anaknya tidak jalan, ke warung pakai motor. Tahu nggak apa yang akan terjadi terhadap generasi Indonesia kalau tidak dirubah? Naon ibu, saya lah di masa 7 sabab kondisi seperti ini. Kolot kudu sepakat barudak ulah mawa kendaraan. Ya bu, alhamdulillah. Betul apa betul? Sabab ibu sadayana ayana geng motor teh eta sabab barudak geus mawa motor. Dalam unggal poena mawa entog jeung meri, manya geng meri nya bu. Moal aya geng entog. Betul apa betul? Alhamdulillah aya nama aya di atas hitam putihna ditanda tangan cenah program ti Bapak Gubernur barudak ulah sina mawa motor. Alhamdulillah, mudah-mudahan we ecenya sing bisa leuwih aman da melang atuh ece ngadenge nya. Hampir unggal poe ngadenge cenah di anu aya nu maot, di anu aya nu dikadek, di anu aya nu ditinggangan. Ya Allah Gusti nu Maha Agung, aya nu rek ka pasar Cikurubuk disabet jeung sajabana. Gusti kan miris atuh ibunya. Mudah-mudahan dengan program tidak membawa motor barudak urang bakal leuwih tartib, amin ya robbal. Terus oge barudak ulah pareuting teuing kaluarna. Betul apa betul? Walaupun ada aturan anak kumaha cenah lamun nu ngaji balikna jam 11 itu tidak apa-apa, kumaha cenah Karang Taruna tos rapat itu tidak apa-apa. Nu melang teh ibu barudak uihna peuting teuing eta bakal jadi masalah sabab lamun loba ulin peuting teh bahaya. Betul apa betul ibunya? Loba picilakaeunana. Mata kaina alhamdulillah dibatasi aya nu disebutkeun jam malam luar biasa. Alhamdulillah. Mugia dengan berbagai macam cara termasuk ayeuna ibunya sanajan ayeuna teh keur polemik asa barudak asup sakolana jam sabaraha ibu? Jam genep sabaraha ibu? 6:30 walah eta da nu ngaromong ece. Are kumaha cenah inietna da urang mah jauh cenah mah kudu mawa obor. Alah eta abdi nya kudu jam sabaraha ini teh Jang Usman deket ka sakola kan ari abdi mah tapi mudah-mudahan ibunya dengan ada program itu justru orang jadi terbiasa bangun lebih awal, amin ya robbal. Akan lebih rame deui salat subuhna, amin ya robbal. Sabab barudak geus marake saragam salat subuh siap-siap bade ka sakola ta eta utama nama. Sabab cekaterangan di mana-mana di lembur jalma geus biasa ngalaksanakeun salat subuh berjamaah tuluy nyebar di atas muka bumi ini, maka eta lembur, eta wilayah, eta jalma moal bisa kapangaruhan kuno sejen, moal bisa dikuasai ku deungeun-deungeun nu rek nyilakakeun. Alhamdulillah. Obor sabab di diga pawe obor. Betul apa betul? Mata abdi kamari nanya ke ajengan ari pawe obor di mimitianana tahun sabaraha saha nu ngamimitianana cek ajengan teh teuing duka urang Bojongkupa duka urang Cibungkul. Tapi ibu aya pawe obor resep teh resepnya bu ngan abdi pernah ibu nyoba ka ibu-ibu cek margi ari tanggal 1 Muharram pawe obor teh sok ti mana-mana sok ti Pajelit Cibungkul papanggih jeung Bojongkupa papanggih jeung Parhon walah kuat ka Pajelit urang mah urang isukan we tuh tas lohor pawe oborna cek si ibu teh nyambung atuh moal rame manya pawe obor di nu caang bu. Justru indahnya pawe obor itu tipe tingnya punya. Betul apa betul? Tuh urang mah nu cararaang teh ece obor nu ting buricak teh kaluhur teh naon ece naon eta teh nu ting jelegur teh
Gening pergantian tahun naon sok di komo di daerah Kuningan mau nya atawa di Majalengka peresmian masjid ge eueuh meuni kuat kok seng gening naon eta teh air mancur eueuh nya malah eueuh anyar kena abdi ngaji di Bogor meuni reuwas eueuh. Untuk berikutnya yaitu mubalik dari Tasikmalaya Ustadz Uspet dipersilahkan ke panggung eta eueuh pas cengkat ya tukangan panggung dina tangka rambutan teh petasan eueuh sagagade jempol gajah anu tas katincak bararada kudu tiasanya bu urang teh kudu bisa bener-bener taibunya matak latihlah kemandirian ulah karenanya budak diogo engkena teh ogoan betul apa betulnya bu sok sina diajar mencuci bajunya merapihkan pakaiannya karasa ku abdi ibu kenapa anak-anak pesantren itu mandiri setelah keluar dari pesantrennya setelah bermasyarakat dia tahan banting dah biasa aja nyangu biasa gegeroh biasa ecenya nyamal bisa mata abdi ge ece lamun kaya di bumi bekerja sama we sareng pun bojo teh pun bojo lagi menggeroh aya cenah itu sangu anu peuting aya keneh opik satria jeung paden bade sarakola cik pangagorengkeun sangu bisa cenah. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wal huriyah. Lamun baheula mah nu berkesan teh upami nyanyi lagu qasidah teh geningnya laguna teh nu lagu mari oh mari marinya legend eta mah jeung nepi ka ayeuna ge selalu lamun abdi manggung ge lagu qasidah mah paling request terbanyak itu timimiti abdi dijurukeun ku Ceuk Rodiah nya nepi ka ayeuna lagu legend nasid legend nu seueur disuhunkeun dina unggal qasidah di mana-mana mah magadirnya bu sanajan sok hartina bada abdi gitu naon tapi da eta unggal penonton magader cenanya aduh matak grup qasidah mah nya bade algebra bade alpukat pasti wajib magadir ya qalbil ana magadir betul apa betul pasti we nya bu alhamdulillah terus lagu nana nu terkenal teh mari oh mari marinya abdi mah nu moal poho mah lagu mari oh mari mari mah dinyanyikeun ku Birohmah nya terang Birohmah senior abdi nya eta pamajikan Mang Mebet nu tukang ngabedahkeun balongnya aduh nih marilah hampir teh kunculung gadinya hei kawan geuninnya mari oh mari baca salah ngeunaheun teh cenah punten palurah ningalikeun abdi keur kieu lah dia haera jadi alhamdulillah kita menampilkan inilah karena kita rasakannya punya di sini ada nasihat, di sini ada seninya, di sini ada marawisnya, di sini ada qasidahnya, di sini tadi ada penampilan anak-anaknya, bahkan tadi yang unik yang pakai kibrotnya barudak keningnya pas susul-susulnya. Ini asa urang keur sakola agamanya, Bu. Ini adalah kebersamaan yang akan menjadikan kita semakin cinta terhadap wilayah kita, semakin cinta terhadap agama kita, semakin cinta akan kebersamaan kita. Alhamdulillah. Karena kalau aku coba tatanya ya ibu ya, betul abdi nyobian tatarosnya rahasia apa, hikmah apa dengan adanya momentum Muharraman. Karena kita kumpul pada saat ini dalam rangka masih acara Muharraman, betul apa betul? Ternyata ibu bapak sadayana menurut para sepuh, menurut para inohong, menurut para kolotnya, awal mulanya adanya Muharraman ini mata kurang kudu bersyukur. Alhamdulillah gaduh sepuh, gaduh tokoh, gaduh nenek moyang gitunya ibu, yang jasanya besar nepi pada saat ini di mana-mana kita Muharraman, betul apa betul? Awal mulanya begini bro, coy braicut brainya. Jadi para sesepuh, para inohong,
para tokoh-tokoh ulama lamun aya masuk disebutkan cendekiawan, mereka itu meriung Bu. Meriung untuk apa? Untuk bedami ya Bu ya, kanggo diskusi bagaimana caranya untuk mempersatukan umat Islam supaya lebih cinta terhadap agamanya, supaya lebih semangat dalam berjuangnya, supaya lebih bisa bersatu padu ngaheuyeuk lemur ngolah negara. Mereka terus mencari bagaimana caranya. Maka mereka hasil kesepakatan nugos digodog dibeuweung cekolot mah diutahkeun, hasil pertemuan-pertemuan, momentum yang tepat untuk semakin membakar semangat umat Islam supaya cinta akan keislamannya, supaya resep babarengan dina kahadean da unggal pege resep, momentumnya besar. Maka diambillah langkah oleh mereka, yaitu mengambil bulan Muharram 1 Muharram. Ternyata alhamdulillah suksesnya capong cadah cecin cewar cetitin cengkur cebedah sukses dengan berkahnya sesepuh orang mengadakan acara 1 Muharraman dengan tujuan mempersatukan umat. Maka di mana-mana alhamdulillah, teu di kampung teu di kota, termasuk di ieu tempat di Cibungkul, dina ieu wewengkon, dina ieu saat sadayana berkumpul dalam rangka neraskeun ngaistiqomahkeun ngamumule hiji amalan nu sae, hasil pemikiran, hasil tahajud, hasil babadantenan sepuh-sepuh urang. Maka dina ieu saat urang ngempena aya, bapak-bapakna aya, tokoh masyarakatna aya, tokoh agamana aya, muda-mudina aya, karang tarunana aya, ti aparatur pamarentahna aya, ti kaamananana aya, ibu-ibu pangawasana haladir, malah barudak ge kuat ka raresep, bahkan barokahna tukang dagang oge alhamdulillah ibunya. Aku tadi diuk di sana sama Bapak Lurah ningali si Ecet menida teu eureun-eureun ikut ka atau kecang balagenil atau sebelah ngarang nih paciweh didoakeun ku abdi sing barokah. Barokahna ieu acara yakin keur sadayana, betul apa betul? Kanggo panitiana, kanggo pengisi acarana, kanggo nu ngalatihna, kanggo nu jadi alpukahna yang mendukung, cek bahasa gaulna mah baheula abdi keur di radio sponsor cenah ibunya, termasuk abdi baheula keur di TV sponsor ibaratna sponsor bersama-sama di sini. Maka yakin ini akan menjadi kebaikan, akan menjadi kabarokahan, yakin ieu lemur bakal beuki haneuteun ku kasaean, amin ya robbal. Lamun cek bahasan ini abdi makieu di mana-mana lemur loba kahadean, loba ngariung dina kahadean, maka eta lemur bakal berkah, nu alusna beuki alus, nu awona moal bararetaheun. Alhamdulillah. Sakali deui ibu di mana-mana lemur minang dianggo kasaean, ruang riung dina kaalusan, barudakna kolotna wah sadayana lemur haneuteun kudu ngaji, lemur haneuteun kudu sholawatan, lemur haneuteun kudu marawisan qasidahan, lemur haneuteun barudak diajar agama. Cek katerangan waqul ja'al haqq wa jahaqal batil, nu alus bakal beuki alus, nu awon bakal terkikis, yakin bakal kacandak janten sarae. Alhamdulillah. Tak itu ece nu disebutkan barokah teh barokah ece hei barokahnya. Yakin ku lemur sering dianggo kagiatan-kagiatan positif, nikmatna keur sadayana tukang tani bakal tambih barokah, rumah tangga ge barokah, nu dagang ge barokah, budak lalaki saroleh, budak awewe soleh,
jalan ge beki alus pangwangunan beki majeng nu sakola ge barokah sadayana hirupna bakal maslahat teng 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 teng. Wow, alhamdulillah betul apa betul? Mata insyaallah ku berkahna ya acara sadayana sekali deui bakal tambih-tambih berkah. Amin ya rabbal. Pada malam ini saya berdiri di sini da salaresna ibu jujur we abdi teh ka panicianya. Ka panicia kan panicia diwakili ku Cep Bagasnya anu rada langsing geuning Cep Bagas teh salirana ibunya. Dongkap ka bumi akoh ka sana ibunya disaung mawadul jeung abdi teh. Bagas aya naon Kang cenah bade acara di ditu ku akang we abdi teh tos jujur jujur. Bagasnya moal giungeun kitu mah asa minang-minang teuing urang ka Cibungkul rotinan di Cibungkul. Waduh tos sabaraha kali ai cek Cep Bagas teh hayu leh wa Mang Usman urang sasarangan we diajar urang mah diajar ibadah we. Aduh cek abdi teh atuh siap ai kitu mah matak hatur nuhun ka panitia, hatur nuhun ka sadayana, hatur nuhun ka masyarakat yang tidak bosan-bosan menghiap, menggupai, mengiplik akoh ya. Orang Bojongkupan waena calikna di RRC Republik Rakyat Cipaingin ibu ya, untuk kembali menjelegedeg di depan jamaah semuanya. Semoga menjadi berkah ibunya. Timimiti abdi baheula wak rada leutik ayeuna geus rada montok. Cek batur mah abdi teh geus dewasa ayeuna teh ibu. Naon dewasa teh gede wadah sangu ibunya. Abdi teh loba odah ngandahar ibunya. Matak tadi rencangan abdi di ditu na ngarampa beuteung us naon jarona bihun gitulah nya Bu. Tak gitu. Malah baheula abdi datang ka dieu teh wak leutik buk ponok alhamdulillah Mang Odeng geus jadi saingan urang lah nya. Buk beki jabrig sukuna beki jebrag awakna oge beki jebrog. Amin ya rabbal. Hatur nuhun dalam acara yang luar biasa urang aos heula temana walah badag-badag teh nya gambar urang. Ya Allah teh. Waduh. Created by pria punya selera gudang garam internasional kretek. Aduh. Tabligh akbar. Oh coy gambarna kot kakieu coy nya. Eta lamun dipake di zaman coy sagede kitu da sieun coy nya. Malah abdi pernah ngaji di Garut cek kuwuna teh usna sesa tabligh akbar ya non spandukna rek diteuneun cenah ku akang di tempat Malak Strawberry supaya kumaha supaya nu datang sieun cenah Bu. Dah atuh ning ngajelegedeg gitu aja nya. Tabligh akbar. Pemuda Islam teladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ustadz Uing. 12 Juli 2025 Kampung Cibungkul, Sukamaju Kaler, Indihiang. Su nu majun macana kan ente mah sarjana bahasa Inggris. Supports, betul? Supports, pendukung. Daun eta teh Jun cepijet nan. Cepijet Star. Cepijet Star. Sanaplu Sanbe, Bajnas Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya. Dan mig sanbe penet enak teh event Priangan Cimur dan Fairward. Hapunten misi salah maca pajelit uyuhan urang mah teu dahar loba-lobana kayak ada daun sampo nya. Tapi mudah-mudahan lah berkah kanggo semuanya. Amin ya rabbal. Tadi urang sadayana tos nyakseni berbagai macam penampilan. Yakin ini akan menjadi keberkahan sebagai bukti kebersamaan, sebagai bukti persatuan. Karena acara ini bisa terselenggara adalah hasil kerjasama dan sama-sama kerja. Amin ya rabbal. Seluruh pendukung acara ini semoga sukses dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang gaduh idena tantosnanya sadayana lah didoakan ku abdi sing berkah. Dan tadi dengan wasilah para tokoh ngumpul untuk memberikan satu momentum yang mulia yaitu Muharaman. Alhamdulillah karasa ku urang sadayana di mana-mana Muharaman keur ngabuktikeun cintana ka Allah, cintana ka Rasul, cintana dalam kebersamaan, juga cintanya dalam kebaikan.
untuk itu supaya barokah da abdi ge kabita alhamdulillah di dieu henteu nyalira sareng rerencangan Pak Junjun Budiawan SPD anjeunna aktivis oge seneng kana seni alhamdulillah nyarengan sim kuring oge aya konten kreator ti Lebet TV nya alhamdulillah dia menoong acara ini Ibu ya jadi kayak acara teh aya dina YouTube nya ya dina YouTube katanya dina YouTube orang sasarangan meh tambih barokah orang bukti bahwasannya sholawat itu berkah dan luar biasa akan membuka tabir langit akan membuka hati kita akan semakin dicintai Allah dan dicintai Rasul. Inilah sebuah sholawat pemersatu dunia yaitu neo sholawat untuk hadirin yang berbahagia. Insyaallah badena doman sholawat dengan berbagai macam versi ibunya bukti bahwasanya seluruh dunia dengan jasanya para ulama dengan jasanya para tokoh mempersatukan umat Islam seluruh dunia semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Cina banyak di sana yang cinta Rasulullah, orang Inggris banyak di sana yang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia saminya berbagai macam suku bangsa, berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa, ternyata mereka juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yuk. Salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad selamanya ada dalam keabadian kekekalan kerajaanmu ya Allah. Allahumma ya salim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma yo salli wa lebih keras lagi biar berkah semuanya.
sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah kena wo min tien an heukeun lien kena lau shemo Muhammad ye seaita chiu chai thân an tơ Allah teke lian oman don chiu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah parin ono rahmat lan keselamatan kanggem Nabi junjunan kula Muhammad salam ini pun wonten ing keselamatan salam ini pun diwalasi Gusti Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah lungsur ken rahmat sinareng salamet kanggo Nabi junjunan kuring Muhammad salawasna ayadina kawilujengan salawasna ditantayungan ku Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bagi aku awasan sholawat sabab sholawat mah berkah ibunya ulah-ulah urang sadayana geningnya ari dina pangaosan ge sok diaoskeun ku jamaah pangaosan yen Allah sareng malaikat ge mencintai sholawat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi kateranganana sok diaraoskeun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu
alaihi wasallimu taslima. Betul apa betul ibunya? Jeung da ieu sholawat mah ibunya bade lagam kukumaha oge raoseun leres ibunya jeung tambah baro sok ibunya. Ibu-ibu hayang nu shalawatna ceria aya geuning nu kantos dicontohkeun ku uje nu kumaha Bu? Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji adban tayyajiratal alami ya Allah ya uhailal judi wal karami ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habiballah. Tuh nya Bu raoseun teh bari diwedak oge Ibu. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wad daraji adbata ya jiratal alami ya Allah ya uhailal judi wal karami. Tarajo salah kita balik di masjidnya ece sarareungit tuluykeun ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Insyaallah udah digabruknya mata dicok-cok mata polo luar biasa nya Bu. Bari mepene budak ku sholawat halusnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Daripada ieu mah wala kao karuntang kira sarena budaknya. Tapi ada deh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rep budak tenennya Bu. Bapak na cokot langsung. Salah. Geus budak sare, geus salaki sare, urang tinggal naon? Tinggal tiktokan. Pasangkeun tihang. Salaki sare, budak sare, urang cantunuh langsung nya. Kumaha? TikTokan sar bunyi darahku, war bunyi kiihku. Api asmara yang dahulu. Teraskan Ibu, teraskan. Siap dugi ka jam 1, siap dugi ka jam 2. Kan alhamdulillah ya teh malam minggu ibunya. Malam minggu na urang Cibungkul mah dipake naon? Dipake ngaos. Ece dipake ngaos. Dipake naon ece? Ngaos. Dipake naon cenah Ibu? Ngaos. Dipake naon cenah Bapak? Ya adi-abi Agus Warto. Ya Bu. Sedangkan cenah malam minggu mah malam panjang matak sok urang tuh dagoana nepi ka mana sugan 8 poe nya. Da geuning cek lagu Jamal Mirdad ge malam minggu mah malam minggu, malam yang panjang, malam yang asyak buat pacaran baru kenal di jalan Jenderal Sudirman. Bawa deui lah keur ngora eta mah baheula abi. Keur naon keur SMA geuning keur laguna teh lagu Krisye teh naon kusah kose disolokan tah lagu eta nya Ibu. Baik. Eta eueuh lah. Meh rada pikasereun we saeutik. Ibu sadayana, Bapak sadayana, kalau kita berbicara tentang bulan Muharram, sebetulnya luar biasa punya. Abdi pernah nguping ku ayana bulan Muharram teh urang teh jadi teringat Ibu ya. Jadi kaingetan geuningnya. Ternyata aja betah di alam dunia teh betul. Betah asa kamari mah urang teh SMA nya. Geuning ayeuna mah geus kolot. Geus boga incu ge 2 baheula mah nini, geus 2 mah geus jadi nini. Baheula mah urang teh kuliah keneh geuning incu teh geus 2 baheula mah aki ayeuna mah aki. Asa kamari ece nya. Saking ku betahna di alam dunia. Ngareunahna nikmat hirup di Indonesia atuh dah hirup di Indonesia mah aman nyaman gemah ripah loh nawi segala kegiatan bisa dilaksanakeun leres saja bari tadi udag-udag ku kasieun betul apa betul
Da batur mah eueuh hayang ruang riung model kieu teh atuh hese hese. Olo we yakieu ruang riung bari make sponsor segala rupa eueuh nya. Di tempat terbuka make sound system, malah panggungna oge eueuh ya mah ya huluan tuh eueuh diharapnya. Abdi tadi ti tukang itu panggung aya huluan. Wah asek abdi teh lamun dipajukeun meureun urang kikieuan eueuh nya. Wah. Deka meureun supirna mah keur sare eueuh nya. Sigana wing mun dilatih nya mobilna dipunurkeun. Ibu sadayana luar biasa. Sabab urang teh hirupna di negara yang aman, nyaman, tentram, gemah, ripah, loh jinawi. Betul apa betul? Sok eueuh alhamdulillah. Urang teh nya eueuh nu ngajalugrug tingali tukang dagang, tinggal aya artosna eueuh nya. Bade dahar seblak blak aya nya ce. Non anu digulung-gulung, nu dikulub, nu digoreng aya alhamdulillah. Betul apa betul? Malah abdi di tukang tadi disuguhin rupa-rupa dahareun kuat kabariekeun nya abdi. Ya Allah, mesen eta susu 2 gelas da datangna teh 4 mikot kabingung palurah ge nginumna nu mana tuh aja abdi ge disuguhan ya. Mata abdi di tengah-tengah ceramah nya bari barang dahar mau paroh hadirin mau tong ngaracelem nya. Aca sok lamun eta da disuguhan teh dahareun nya ce ngan kaboyong lamun abdi keur ceramah wal kue hadirin wal celang ka ditu nya. Goloh ustaz sia teh cenanya tuh ibu sadayana nikmati Allah subhanahu. Sok aja nu ngajalugrug tukang dagang nu adeng-dengan ya non sound system aja nya. Betul ya Allah sok tingali dulur urang mah ya Allah wayah kieu keur naon keur warit aja nya. Listrik parem dahareun hese alat komunikasi eueuh jabah ya Allah ya Karim unggal poe teh nu lalar liwat teh eueuh lain mobil lain tukang dagang teng wajah eueuh teng wajah jabah eueuh ya Allah di ditu mah nyawa teh cekolot mah murah. Betul urang mah basa pergantian tahun baru nu harurung teh naon eueuh obor eueuh hei obor he obor sabab di diga pawe obor. Betul apa betul? Mata abdi kamari nanya ke ajengan ari pawe obor di mimitianana tahun sabaraha saha nu ngamimitianana cek ajengan teh teuing duka urang Bojongkupa duka urang Cibungkul. Tapi ibu aya pawe obor resep teh resepnya bu ngan abdi pernah ibu nyoba ka ibu-ibu cek margi ari tanggal 1 Muharram pawe obor teh sok ti mana-mana sok ti Pajelit Cibungkul papanggih jeung Bojongkupa papanggih jeung Parhon wala kuat ka Pajelit urang mah urang isukan we tuh tas lohor pawe oborna cek si ibu teh nya embung atuh muharram we mah pawe obor di nu caang bu. Justru indahnya pawe obor itu tipe tingnya punya. Betul apa betul? Tuh urang mah nu cararaang teh eueuh obor nu ting buricak teh kaluhur teh naon eueuh naon eta teh nu ting jelegur teh gening pergantian tahun naon sok di komo di daerah Kuningan mau nya atawa di Majalengka peresmian masjid ge eueuh meuni kuat kok seng gening naon eta teh air mancur eueuh nya malah eueuh anyar kena abdi ngaji di Bogor meuni reuwas eueuh. Untuk berikutnya yaitu mubalik dari Tasikmalaya Ustadz Uspet dipersilahkan ke panggung eta eueuh pas cengkat ya tukangan panggung dina tangka rambutan teh petasan eueuh sagagade jempol gajah anu tas katincak bararada dar eta ya Allah abdi ngayak-yak we eta aing teh sigarek disunatan deui suga ting baladu gaca petasan mangkaning loba bari nararangtung ning bipipihnya bingkoy geuning nya aduh cala al badru alaina min syari yatil wada da meureun manehna mah geus biasa eta ting baledag teh tanya nu keur nyuguhan kopi jeung cayeun teh sugan ngagabag hadai urang mah urang lemur dah astagfirullahaladzim mana panon aya cenah teh nya dah astagfirullahaladzim aya keneh aya maksud teh dompet aya cenah kan ibunya di urang mah alhamdulillah penuh dengan keceriaan kebahagiaan. Betul di batur mah eueuh nu harurung teh eueuh nu sursar nu ting beledag teh geuning aja dina TV lisi aja nya naon cik aja ruda he bioyoh ruda he eta cek omi ruda BH ruda
jabar udah anak lain sagede kieu aca wala buar ararak udahan orang acanya sing jantan orang Indonesia nu leres-leres cinta ka Indonesia tiasa memperjuangkan mempertahankan ngesian iya kemerdekaan nu menang hese capek sepuh orang sadayana ditebus ku darah ditebus ku air mata ditebus ku nyawa amin ya robbal batur mah cek kabitaeun nempo Indonesia teh nepi ka cek urang Amerika mah cenah kepingan surga ecenya nepi kami Caela Jackson ge ecenya bahasa amang kabali teh kebitayeun dia teh hayang cicing di dia ibunya matak alhamdulillah ece urang mah jadi orang Indonesia nya Bu ya Allah Gusti nu Agung ieu teh nikmat nu ageng alhamdulillah ibu sadayana berarti urang teh dina ieu saat teh harus bagaimana ibunya pemuda Islam teladan akhlak Rasulullah tuh nya kembali lagi bagaimana supaya hidup kita ini lebih baik kembali kepada akhlak kepada mental betul apa betul sabab ketika Om Iwan Fals datang ke Tasikmalaya dalam konsernya yang sangat sukses sekali beliau pernah menyampaikan di sela-sela dia menyanyinya bahwasannya sekarang teh bangunan mah maregah alhamdulillah da pembangunan fisik ya penting acanya betul apa betul jalan lecir beteng buncir laras acanya butuh jalan alus butuh bangunan sae butuh sekolah aralus maregah amin butuh tempat-tempat kesehatan butuh betul apa betul tetapi di samping itu segala bangunan semakin baik kahade urang oge kudu semakin meningkatkan mentalitas meningkatkan akhlakul karimah ulah dugi ka ari bangunan beki alalus jalan beki lalecir tetapi ternyata masih terus menerus terjadi dekadensi moral kemerosotan betul apa betul Ibu contoh ianya ku abdi bade dibukakeun baru-baru ini aku menyaksikan dalam salah satu acara di televisi Bu ternyata ayeuna teh ku kamajuan zaman dengan era yang semakin canggih segala ada di genggaman tangan Ibu betul apa betul sok ayeuna mah hayang ningali siaran langsung wae di imah ayeuna mah babari di mana keur aya tayangan siaran langsung tinggali di bumi segala aya dina internet segala aya dina HP butuh nanawan aya ecenya baheula mah ece hayang baju geng nguriling urang teh nya di pasar teh nepi ka ngoprot kesa ngoprot leho ecenya hayang baju beureun papanggih di toko A misalna teh hargana bisi mahal dikuriling sahajet anggaran nu dibeli mah eta geuning ecenya komo geuning hari bulan puasa jelema pas sadak-sadak dan nepi ka katuralengan ece nya balik teh suku teh sapahili nya tuh ece hese baheula tapi ayeuna mah semua serba canggih bisa lewat online betul apa betul mesen lipeun ge bisa bari gogoleran mesen wadak ge bisa bari dadapangan mesen martabak oga nu bermerek oga ayeuna mah bisa ti imahnya di naon ece di COD naon ece nya pesan lewat cucurut.com ece nya taralila ece gurudag paket sebenarnya ece betul apa betul mata katingali urang dega yang geus jadi ahlul paket ibunya memang kasalah kita bapak abdi mah tarabalanya iraha sok abdi kaluar ti imah selalu ada di kamar ngan heuh paket kana janela sapoe 2 kalinya ece ya Bu serba mudah sekarang teh tetapi ternyata ece dengan kemajuan zaman saya tidak menyalahkan orang teh kudu atohnya dunia ada di genggaman tangan teh tapi ternyata dekadensi moral semakin menjadi-jadi Ibu baru-baru ini saya melihat tayangan di televisi Ibu ada seorang anak laki-laki sore-sore manehanana teh di payuneun bumi ibunya gerbangna muka jadi kasorot ku CCTV aja manehanana teh Ibu meureun hoyong bekal duka hoyong jajan eta menta ka mana Ibu ka ibuna di hareupeun jalan lain di jero ya mah janela naon gerbangna muka da eta indung beak disebut di laklak dasar
Tuluy ibu ya Allah nu abdi ngeri eta budak wani nyiksa indungna nu geus teu daya teu upaya geus kolot ibu geus kolot disuntrungkeun digebugan ku senal. Bayangkeun ibu dina zaman kiwari ieu teh kedah diperhatikeun ku urang sadayana geus nepi ka dinya tah bunya moralitas barudak ayeuna teh kunaon atuh nepi ka indung sorangan anu sakitu capekna indung anu ngandung bapak anu ngayuga. Betul apa betul ibu? 8 bulan lamina abdi dikandung ku indung, betul, tapi indung henteu pundung. Betul apa betul? Selalu mencintai orang nepi ka wani tadina zaman kiwari mah disiksa dihareupeun imah lalar liwat jelema digebugan ibu. Hiji eta ya PR urang ya, berarti dekadensi moral semakin menjadi-jadi. Nu kadua abdi nu nalangsa ibu, jadi aya hiji bapak-bapak anu eta bapak-bapak teh geus kolot gini geus kolot mah geus mulai sagala karasa ecenya meureun ka tukang geus mulai boson prot ecenya ka hareup geus mulai batuk nyawo hiji mangsa si bapak teh keur ngariung jeung budakna dina meja makan. Ini sama tersorot oleh CCTV nepi ka viral viral eta kolot nu geus kolot awak rarempo makan bersama jeung budakna. Budakna teh pami telepat budak awewena 4 budak pamegetna hiji ngariung dina meja makan. Nuju tuang babarengan eta si bapak teu bisa nahan kebesekan aja ya ngaran kolot gini ngacanya teu hitut kabesekan teu kabesekan kabuhulan teu kabuhulan mulas kedah teh abah mati heula teu kuat geus bret bu ngaranna ge kolot da urang ge kete bakal kitu teu kaop kaanginan asup angin teu kaop ngadahar lada protes cikurubuk garut apa kacik apa kabau bak nangis kolot ngaranna ge ece eta keur tuang nikmat si abah teh kabasekan ece kabasekanana teh kana piring budak nu pamegetna kolot urang eta teh nu geus peras keringat banting tulang unggal poe suku dijieun hulu dijieun suku neangan rejeki neangan duit hujan kahujanan panas kapanasan bahkan abdi nalika ngaji di Bandung ece nyuruk celukeun Cipanon ningali bapak-bapak tos lohor sekitar 1/2 ting terekel ece dina bangunan luhur ece keur digawe ece yakin eta nu ting terekel teh ece lain keur diajar jadi Spiderman lain keur jadi Batman aja, lain jadi Superman aja, keur balangsiar keur keluargana. Betul apa betul? Sieun budakna nu kuliah teu kabiayaan, sieun budakna teu dahar, sieun pamajikanana teu kabeuli lipen, sieun pamajikanana teu kabeli wedak laras aja, sieun cicilan aja nya teu kalunasan. Eta seorang anak nu dipikanya ku bapana gara-gara kabesekan tuluy naon batukna kana piring budakna. Ya Allah eta mah tindakannya sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan ibu. Piring anjeunna diangkat digesengkeun kana beungeut bapana, tuluy bapana disuntrungkeun disiksa lanceuk-lanceukna adi awewena ngan syukur bisa ting jarerit. Ini ibu fenomena yang terjadi pada saat ini. Ini saya sangat miris, sangat khawatir nepi ka kitu budak kanu jadi kolotna. Ada apa ini? Termasuk ibu hiji deui, jadi si ibu teh dibarengan ku budak awewena sigana mah geus mahasiswa atawa kuliah. Jadi si ibu teh mau belanja ke toko kecantikan meureun rek meuli sacencer naon aja geuning. Eta meureun supaya diwadak hok samohok di lipstik wak dolewak di si pat ngajepat di sedoyoy moronyoy supaya galowing ecenya raraina. Da penting geulis teh ecenya. Betul apa betul? Ari geulis teh nganggo biaya teh ece, nganggo biaya da ku tipung ros brand meureun muruluknya ece. Sok ece ayeuna biwirah yang beureum hayo ece nyaon nu bisa ngabeureuman teh naon make geuning baheula mah aya kertas naon aja gincu kieu naon aja ek tampil tada bisihinya aja tuh malah ayeuna mah geuning lipen ge aja aya nu dikana kertaskeun teh eta teh geuning pamajikannya duku-duku teh tada napal aja
sugan ayan duka merek naon ecenya daya dikana kertaskeun ya tapakan ece jadi awet pasti eta ya hargaannya Bu. Ta ibu sadayana abdi nu sedih eta budak asup ka tempat meuli alat kecantikan ternyata meureun duit mamahna teu cukup da eta budak edan hareupeun jelema loba kolot digoblok-goblok ibu. Bayangkan zaman kiwari geus teu aya harga nu jadi kolot, geus teu aya harga nu jadi guru, bahkan abdi sedih nepi ka ngadenge gara-gara HP-na dirawatan ajengan digebugan nepi ka pupusna. Ini ibu fenomena yang terjadi pada saat ini. Makanya ibu sadayana kudu kumaha urang nyang hareupan kondisi yang seperti ini, apakah mau silih salahkeun? Cok ibu-ibu telah pemerintah nawe gawe kemana wae atuh lurah teh kemana wae atuh janganana aya nama 1.000 kue manggung meureun budak diantep. Itu bukan solusi, tapi kita harus sadar bersama-sama, kita bekerja bersama-sama. Kunci nama eueuh deui ibu, yuk barudak urang teh urang sina deket pisan jeung pangajian. Matak abdi tadi nguping timang Agus di dieu mah aya sekolah agama, aya PAUD, aya wusto, betul apa betul? Itu solusi Bu. Alhamdulillah melang ibu zaman kiwari mah. Sabab segala rupa nemrak ibu. Baheula mah cenah nu di lemur jeung nu di kota teh beda ecenya. Bahkan baheula mah lalajo TV teh unggal imah ayeuna mah kabeh boga HP. Matak perkembangan zaman, perkembangan segala rupa ge sarua teh di kampung teh di kota, lamun teu didadasaran ku agama melang. Betul apa betul? Mata ketika abade lebet Ramadan ibu aya acara menyambut Ramadan anu digagas ku Persatuan Hamidahnya Bu, Huda pusat ngayakeun acara ibu. Didinya ibu abdi ngadugikeun hiji kegelisahan hati sabab tentang masjid ibunya. Maka abdi nyieun puisi judulna teh Lalakon ti Paomon. Bapak Wing Paomon teh nya. Didinya nyaritakeun zaman baheula mah masjid teh leutik disebutkeunna ge tajuk make keneh palupuh lampuna ge damar cempor, tapi nu ngaji nu berjamaah nu maca Quran nu dikir parinuh. Betul apa betul? Coba zaman kiwari orang jujur we Bu, betul apa betul? Sok tingali ke orang ya Allah ayeuna mah masjid mentereng eusina ngan ukur hordeng. Betul? Masjid megah jerona ukul naon ibu? Masjid megah mewah ecenya jerona ngan seukur sajadah ibu. Masjid antik menarik tapi jerona ukur jangkrik ece. Masjid caang menterang jeronangan seukur gaang loba ibu. Sok ayeuna urang jujur sedangkan nu bakal ngajadikeun berkah lemur teh teu aya deui masjid di eusian, tempat ngaji sok pinuhan, pangaosan mingguan datangan. Ulah ieu mah ya Allah ari piknik mah meuni pinuh ti isuk-isuk ge meuni geus darangdan, dahareun ge meuni sakeresek ewang, mawa hui atah, bujal geus ditempel koyoan, malah mawa PPO ge meuni sajalikeun ewang, bakal paloba-loba buras ge meuni nyieun ya Allah 4 keresek, eta kacamata ge meuni pabadag-badag sagede kaca nako ecenya. Malah meuni geus halaladir begitu bos datang teh meuni seah tepuk tangan ecenya. Nu ngabsen ge ece bibir nepi ka ngampleh danya. Bus pertama wala ngararacung abi nepi ka poho incu teu ka bawah ecenya. Pinuh alhamdulillah. Salah kitu? Teu salah. Da piknik ge penting betul apa betul? Piknik mah meuni ngaleut alhamdulillah. Jalan santai ngaleut alhamdulillah. Paweu ngaleut paweu alhamdulillah. Tah kudu kitu aja kamasyarakatan piknik ge sing rame ngan pepeujeuh ta pangajian mingguan di urang sing leuwih rame atuh tina piknik nya kamarana atuh kan meureun anu piknik ge urang dieu saruanya. Betul teu sugan piknik mah nyewa jelema kitu ti kabupaten heuh meh katingali urang Cibungkul teh loba
keur pawe mah nyewa ti Singaparna ka dieu dibawa supaya katingali Cibunggul teh loba kan jelema eta keneh anu eta belah dinya RT eta RW eta jalmina ge eta keneh anu eta anu ieu anu itu anu eta nu dihareup nu ditukang nu dipipir nu digigir nu deukeut gawir eta unggal poe ge aya di imahna sewang-sewangan oh sok halaladir tapi ya Allah ari sakalian ngaji Gusti rek masjid gede rek masjid leutik ngan lega we ka tempona teh betul apa betul dibere masjid badag lega dibere masjid leutik oge lega ini PR kita bersama Bu ya Bu sabab lemur hayang maju barudak hayang barokah teh kebersamaan harus kita bentuk bersama-sama sok kamasyarakatan sing rayek da alus abdi mah Bu resep lah sanajan ustad ge pawe tara pernah teu milu pawe Agustus ge abdi mah kamari abdi segala dipake cuma ke baju hidung mawa ituk batu ali dipake kabeh da aya warisan ti mitoha sawarehnya Bu pamasihan warisan mitoha aya keneh punya tuh ibu sadayana abdi masuk milu bab naon ge ngan sok ece sebagai bukti kita cinta keagamaan atuh ece ngaos teh ece ngaosnya bisi ka Bojongkupa mah jauh bisi ka Parhon mah jauh bisi ka Munjual mah jauh tah atuh de anu masjid al deketnya ibunya anu al napal ti imah datangan ibu insyaallah bakal barokah betul apa betul sok urang nawae tuan babarengan sabab yakin ketika kita berkumpul bersama-sama di majelis ilmu ngadeketan ulama ngadeketan umaro kehidupan kita akan terasa lebih barokah betul apa betul matak ibu sadayana ya dina wangkit ayeuna kumaha carana atuh supaya urang hirup barokah taya tilu kuncina nu kahiji nyang hareupan kondisi kukumaha oge ibu urang teh kudu kuat betul apa betul dah hirup maca heuheuy jeung deudeuh kabeh oge ngalaman rek nu loba duit rek nu teu boga duit rek nu beunghar rek nu biasa hirup mah pasti bakal ngalaman dicoba betul apa betul kolot dicoba barudak dicoba murang kalih dicoba nu boga duit dicoba nu teu boga duit dicoba mata kuncina teh aya deui sing kuat ibu betul apa betul da geuning ibu sadayananya nu disebutkeun sabar teh Bu dina sagala rupa dina ibadah kudu sabar betul mayunan musibah kudu sabar yang harapan kamaksiatan oge kudu sabar Bu betulnya Bu tamatak urang sadayana teu aya deui dina wangkit aya nama urang teh kudu nambihan kakiatan iman sinareng Islam matak urang ibu seueur ayeuna program-program nu peduli kana kamasyarakatan alhamdulillah kamari ge Bu abdi ngalebetkeun murang kalihnya Bu KSMA ibu ayeuna mah geuning aya nu kudu ditanda tangan ku kolot di atas materai naon ibu sae lah abdi mah satuju sabab kondisi seperti ini kolot kudu sepakat barudak ulah mawa kendaraan ya Bu alhamdulillah betul apa betul sabab ibu sadayana ayana geng motor teh eta sabab barudak geus mawa motor dalam unggal poena mawa entok jeung meri mah nya geng meri nya Bu malah aya geng entog betul apa betul alhamdulillah aya nama aya di atas hitam putihna ditanda tangan cenah program ti Bapak Gubernur barudak ulah sina mawa motor alhamdulillah mudah-mudahan we ece nya sing bisa leuwih aman da melang atuh ece ngadengeuna nya hampir unggal poe ngadenge cenah di anu aya nu maot di anu aya nu dikadek di anu aya nu ditinggangan ya Allah Gusti nu Maha Agung aya nu rek ka pasar Cikurubuk disabet jeung sajabana Gusti kan miris atuh ibunya mudah-mudahan dengan program tidak membawa motor barudak urang bakal leuwih tartib amin ya robbal terus oge barudak ulah pareuting teuing kaluarna betul apa betul
walaupun ada aturan anak kumaha cenah lamun ngaji balikna jam 11 itu tidak apa-apa, kumaha cenah Karang Taruna tos rapat itu tidak apa-apa. Nu melang teh ibu barudak uihna peuting teuing eta bakal jadi masalah, sabab lamun loba ulin peuting teh bahaya. Betul apa betul ibunya? Loba picilakaeunana. Mata kayuna alhamdulillah dibatasi aya nu disebutkeun jam malam luar biasa. Alhamdulillah mugia dengan berbagai macam cara termasuk ayeuna ibunya sanajan ayeuna teh keur polemik ece barudak asup sakolana jam sabaraha ibu? Jam genep sabaraha ibu? 6:30 walah eta da nu ngaromong ece arek kumaha cenah inietna da urang mah jauh cenah mah nya kudu mawa obor. Alah eta abdi nya kudu jam sabaraha ini teh Jang Usman deukeut ka sakola kan ari abdi mah tapi mudah-mudahan ibunya dengan ada program itu justru orang jadi terbiasa bangun lebih awal, amin ya robbal. Akan lebih rame deui salat subuhna, amin ya robbal. Sabab barudak geus marake saragam salat subuh siap-siap bade ka sakola ta eta utama nama. Sabab cekaterangan di mana-mana di lembur jalma geus biasa ngalaksanakeun salat subuh berjamaah tuluy nyebar di atas muka bumi ini, maka eta lembur, eta wilayah, eta jalma moal bisa kapangaruhan kuno sejen, moal bisa dikuasai ku deungeun-deungeun rek nyilakakeun. Alhamdulillah. Matak ibu abdi ngadenge yen perjuangan negara urang bisa sukses sapertos ieu teh para pamimpin urang milih anggota-anggotana, milih para laskarna, milih para pajuangna teh nu sok mimpin di hareup teh nyaeta nu gartol salat subuh berjamaah. Bukti ngalawan hawa nafsu geus kuat ketika mereka mengusir penjajah, mereka di garda terdepan sabab geus biasa bisa ngalawan hawa nafsuna. Matak harapan abdi mah ibunya mudah-mudahan dengan ada berangkat sekolah lebih pagi keun meureunnya ibu suka bungahna dan sebagainya bingung ayeuna kumaha lamun angkot can kalaluar kagak angkot teh menyesuaikan dirinya bu pun bojo ge Reni ngobrol ayah kumaha si Satria eta initna kumaha lamun angkot can ngalaliwat ku abdi teh dibere solusi tong melang. Lamun Reni isukan abdi teh ibu gowengan nya bu, lamun Reni rek balanya gampang dianterkeun heula ka pasar bral anjeun balanya abdi balik deui ka imah nyokot Satria anterkeun ka sakolana beres ya bu. Satria nepi ka sakola Reni balanya geus anggeus tinggal di wit neneng hanyat beres duanana. Dai sagala dipake we riweuh mah riweuh cenah, dipake wegah we mah wegah. Betul, kita jalani saja, kita syukuri, kita nikmati. Semoga anak-anak kita ku bangun pagi akan semakin semangat hidupnya, amin ya robbal. Da eta nu sok jadi piomongeunna mah wegah memeh perungnya sok nu rek ngaramet ecenya nempo sawahna 700 bata ngajanteng we di sisi galangan walah menilaga-laga teuing nyarek anggeus kitu ya Allah kabayang ararateulna ieu sawah can suku kena ku susu jabat tadi tenangan jameng ora jang balur suku eueuh tuluy tadi teh ya Allah jangan beungkeutna jeung sagalana can manggih kudu kumaha atuh asa wegah kuduaan mah rek iraha anggeusna hayeul we ngawaradul moal anggeus ece mata ayeuna mah eueuh deui sup kana jero pare nongeng we nya teh set kege anggeus bawa cengkat geus di Singapura teh nya tak kitu sok wegahan. Betul apa betul? Da insyaallah sagala rupa ge Allah bisa karena biasa. Betul apa betul? Pembiasaan yang baik itu bagus. Matak mugia ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, dengan adanya perubahan-perubahan ini, tambahan-tambahan ini barudak urang sing beuki semangat, amin ya robbal. Sabab ibu sadayana rek bisa maju kumaha negara ieu lamun urangna teu disiplin. Ceuk katerangan ge al-kaslu daun, malas itu penyakit. Betul apa betul? Rek maju kumaha lamun ngagugulung wae males. Matak cek abdi nu matak ngahalangan maju teh 5: hiji kudis, 2 kurap, 3 kutil, 4 kuman, 5 kutu.
Naon kudis kurang disiplin, betul apa betul? Naon kurap kurang rapih, naon kutil kurang teliti, naon kuman kurang mandiri, naon kutu kurang tulus. Sagala teh nu dipikiran teh buruh we hayeul tekop dititah ku palurah little tumi at honor not up urang deui buruh teu namahan tak kitu we urang mah nya Ibu. Jadi matak mangga lah Bu, apa yang sekarang sedang digulirkan demi kebaikan semuanya kita laksanakan. Bismillah, yakin bisa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ulah ieu macan ge acan Gus, walah geus sagala diomongkeun. Kumaha engke angkotna, kumaha budak daharna, ieu teh kudu make jo terus rencangna kumaha, terus teh ka sakola teh kudu dianteuran atau nanti kumaha, da liar kitu mah cenah. Terus kumaha engke budak teh atuh daharna palalaur cenah maran atuh alah ieung duka teh teuing ieu nya. Insyaallah bakal aya solusi terbaik, amin ya robbal kuat. Nu kaduana Ibu termasuk generasi muda hoyong maju teh naon aja saatosna kuat kudu daek jeung daekan, betul apa betul Ibu? Sok ayeuna sanajan sagala potensi aya lemur urang teh nya bahan keur nyieun kerajinan aya, lahan keur pertanian lega, balong aya, potensi keur maju aya, jalemana calerdas, sagala disokong, sagala didukung, tapi urangna weuh kadaek da moal maju, betul apa betul? Sok Ibu, matak ayeuna mah cenah urang teh kudu daek jeung daekan komo dina kondisi ayeuna heuce. Perusahaan semakin sulit. Perusahaan mega besar oge aja geus mulai seueur anu gulung tikar, betul apa betul? Betul apa betul? Ya Allah nya. Sawah ladang menyempit, mencari makan makin sulit, tenaga manusia banyak dibantu mesin, pengangguran merajalela. Tuh Ibu semakin banyak. Maka di nawang kita yang nama kudu daek jeung daekan. Lamun sahur kolot mah ulah sok ngandalkeun teuing pamere atuh ece naon hese nanya Bu. Mata kamari aya nu mamatahan ka abdi poe Jumaah, Usman jelema nu bakal maju teh jelema anu resep dirina hayang mangpaat keur batur, hayang bisa mere batur, bisa ku duit, bisa ku ilmu, teu bisa ku tanaga, teu bisa ku naon wae, ulah hayang wae dibere, ieu mah ya Allah lah kalem teu kudu ngarame, teu kudu nanon KGBL teh sakedeung deui cair. Ece aya eta anu dina naon geuning Uzun dina anu segi opat teh geuning sok digesek teh naon eta dina atam nya ce geus arayaan acan teh nya ce. Jadi lamun urang mentalna hayang wae dipasihan, yakin itu akan membunuh karakter urang daek digawe, betul apa betul? Calik we laguna teh deng teret teret deng teret santai deng teret deng teret santai deng teret nya Bu. Engke we lamun teu kabagean walah karunya RW dipegat, RT dipegat, Ibu Tika ditaroskeun, Ibu geuning nu abdi mah teu cair bawa-bawa dicoret. Cik Ibu salaku, Ibu teh kan di kelurahan, abdi teh warga Ibu, perjuangkeun Ibu, sing karunya ka abdi mah kakara boga motor 5 mah nya bade dicoret. Ibu ieu mah da make haramik ya bumi abdi, ieu mah tinggal ti inung. Da abdi mah can kapeser haramik. Jadi Ibu please deh perjuangkeun pepejanya Pak RW nya kade nu abdi, awas Pak RW lamun teu aya putus cenah ya Allah nya. Jadi Ibu inilah yang perlu kita ciptakan, mentalnya jangan selalu mental ingin diberi, betul apa betul? Betul apa betul? Bising kena aja nalikan nasib urang memang geus dianggap karena nanti sudah mulai ditongannya Ibu ya. WC-na kumaha can abdi ngadenge nya Ibu, sok ngadenge cenah WC-na kumaha, nah WC-na teh bari cingogo atawa bari cinukul atawa bari lalang harakan. Terus cenah apakah lantainya itu sudah make haramik, ubin atau tanah? Eta teh bener cenah. Oh kan aku suka menanya gitu nya Bu. Apakah lawang pantona ya sabaraha hiji meureunna cenah? Sabaraha hiji boga hayam, sabaraha hiji boga entog.
boga HP henteu boga motor henteu ku abdi tadi heureyan kumaha lamun motorna geus mogok 8 tahun teu maju-maju sarua motor da lincak-cak cenanya. Matak ibu, alhamdulillah orang menang hak nama ngan ketika kita hanya mengandalkan mental ingin selalu diberi riweuhnya punya betul apa betul tidak akan ada solusi gitu tuh bere waya RTT dengdek topi ai blok anu belah katuhu menang kabeh ya teh kumaha kela boa-boa anu katuhu mah ngadukung ka RT kabeh urang mah kena pernah ngabawa dan budakna meni dicoret urusanana betul. Mata kecek kuncina kudu daek jeung daekan betul apa betul da sanajan ayeuna lahan pertanian aya jalmina alim tani mah da moal terwujud betul apa betul balong lega kurang kumaha ku pamarentah diubartosan sok cenah nu butuh bibit tinggal kelompok tani lah engkewe abdi mah gampang bagian newakna we dina katel cenah ibunya tidak akan maju betul apa betul. Nah matak ibu sadayana tanamkeun ka diri generasi muda gesok ibu sing daekan galilah profesi diri sing mampu menggali potensi diri nya bu jadilah diri sendiri betul apa betul gila geuning buktos ece abdi ningali ai ku rajin mah abdi sering diundang ngaji ke sebelah tongoh bu kan ada lami keneh nya bu subuh mah urang ngobrol we bu aku sering diundang ngaji ke sebelah tongoh ada seorang pengusaha ada pengusaha muda sukses bahkan kamari ge ibu ibadah haji nage keur zaman baheula mah geuning aja haji naon puroda non nu rada mahal teh nu rada mahal geuning eta ibu apa pekerjaan sehari-harinya nepi ka imah nage ya Allah pantona ku abdi ditanya hargana teh sarua jeung satengah imaheun abdi eta teh kakara pantona can nyieun hiasan di hareupna we bu cek bapana ya teh diperkirakan sekian puluh juta tuh cek nyieun pancuran nyieun kolam nawe ku abdi ditaros naon pekerjaanana ternyata pekerjaanana online kana ngicalan kerepus budak kaos tangan budak jeung sapatu budak da moal aya kerepus budak 5 juta meureun hargananya da moal mareuli aing mah mending kana ku samping we dibuleunkeun cenah da moal aya sapatu budak geuning kerepus budak nu orok hargana 5 juta mending kana ge euceuk ku naonnya ku kopeah bapana sawarenya bu culangung eta mah ya bu jadi ibu sadayana hormateun sim kuring karena kreatifnya dia bisa jadi orang banyak orang-orang yang menggali potensi dirinya maju betul apa betul ibunya matak sok ibu sadayana generasi muda yuk gali potensi diri naon kemampuan diri sok sing jadi diri sendiri da abdi gak bisa nangtung di dia teh kunaon ku daek menggali kemampuan abdi sanajan saalit mampu memiliki ciri diri bu alhamdulillah diulam ka Cibunggul diulam ka mana-mana padahal mah ibu jujur dina widang ilmu malah abdi disuka maju kaler mah ustad pang biasana cenah sok lamun bade dites masih gana abdi pang teu bisana marana cenah tapi karena saya mau menggali potensi diri alhamdulillah ya bagian jadi MUI na ya bagian jadi DMI na ya bagian jadi Amil na ya bagian jadi LPM na uspet bagian dari panggung ke panggung uspet belajar ngomong hirup ibu makanya yakin ketika anak kita punya potensi diri digali dengan semangat maka yakin dia akan matak sing daekan cenah ibunya cekolot mah geuning naon nu daek pasti nyapek sing daek ngakal pasti ngakel anu resep ngurus pipir ge urus maka virus ibunya sok ieu mah pipi meuni diurus ari seuseheun teh diurus ari dapur meuni siga kapal pecahnya ibunya malah jukut di mana-mana aduh ngagelis ari ka imah teh aya tamu walau meuni jungjeleng teh naon nutupan kamar hareup sabab tilpaneun can kagarap aya nu kitu-kitu aya dina film di dieu mah eueuh kamar tengah ditutupan sabab naon ya Allah seuseheun nyesel kamar tukang ditutupan sabab didinya aya titit entog gerarulin cenah
mata kelamun ayat tamu teh walah lain muka pantau heula but tutupan pantau tutupan era aya ibu tika ya Allah WC tutupan kunci poho tadi ki can di banyur ya Allah buru-buru ka dieu mana-mana walah menibur barunya datang teh ibu damang palurah damang semangat salik ari heuk teh ya Allah eta pantau hareup muka ya Allah tilepaneun 8 minggu bener geus ngagugunungnya. Sorry ibu tika teh masya Allah. Laras ibu ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim matak laras cek sepuh kudu daek jeung daekan. Nu terakhir ibu bisi wangi teuing nya bu supaya generasi urang maju urang sadayana maju naon ibu kudu aya nu disebutkeun mandiri jeung motekar. Betul apa betul ibunya? Sok matak budak urang teh ibu ulah sagala teuing dimemenan sina dialajar ibu. Da abdi masuk sedih atuh zaman ayeuna mah budak geus gararadis ecenya. Aduh, ngurus buuk mah geus didiri banting ibunya. Kuku kuat ka harerang ece. Wawasnya di pageran menang teu? Menang pek teh teh. Walah ece ditingali ti luhur nepi ka handap teh meuni perepek ecenya. Tapi gegeroh mumuh. Sagala ku inung aya nu kitu di dieu. Ih, teu aya atunya. Abdi percaya anu kudu kanu katuhu aya teu? Teu aya berarti tos teu aya ibunya. Da eta ya Allah, budak nama keur karaokean we nya Bu. Aduh, dasar kau keong ngaracun. Inung nama keur kieu we gegeroh, eta gegeroh. Gegeroh ki inung, nyeseh ku inung, ngepel ku inung, masak ku inung, sagala ku inung. Aduh, budak nama keur nyantai we tiktokan, keur nyantai video colan jeung babaturanana rek irahan nyeblak euy. Bari suku tumpang kaki ka luhur kolot nama ya Allah keur ngepel. Sugan tarek mantuan ya Allah cokor we dicungakangkeun ka luhur. Mamah ieu kaliwat cenah. Aduh, uyuhan ku inungna teh dihuapan pel ge nya Bu. Banyak pada saat ini. Matak sok ibu dibagi-bagi tugas. Matak abdi kamari ibu ameng ke salah satu tempat di Caket SMP 5 Bu. Ada keluarga teman abdi guru Bu. Ya Allah sudah mulai dibagi-bagi tugas. Jadi pagi-pagi teh ibu nu istri padahal budak keneh asa nama kelas 2 SD kelas 3 SD daya eta geus hidang ngacung ka mamahna mah abdi bagian ngepel tengah buminya. Oh nya cenah sok. Da eta nu lanceukna nu cikal mama abdi bagian meser rencangnya ka warung. Allahu Akbar. Cek bapana keun bapak bagian daharna cenah tuh punya dibagi-bagi tugas. Lainnya mah ya Allah boga budak salima-lima. Kolot mah ngusai we ngusai cenah seh. Sugan bantuan eta da kolot keur nyeseh mah haling heula sakedeung hayang naon hayang kieu heula cenah. War eta ki hareupeun kolot jabat teh di banyur-banyur acan si sadutnya. Loba. Cek kolot teh di banyur asa kantenana ku mamah kana di WC. Matak ibu sadayana latih kemandirian. Betul apa betul? Karena yakin mereka itu tidak akan selamanya bersama kita. Betul apa betul? Engke teh lalaki bakal berangkat ke tempat kerjana. Budak urang awewe pan ke bakal boga salak. Euy ecenya bakal boga salak. Euy ulah geus boga salaki sagala teu bisa. Abdi pernah ece berkunjung ka hiji imah lain rek ngaheureuikeun. Eta aya awewe geus boga salaki rek ngagoreng jaer peraga da muka Google. Cara ngagoreng jaer cokot laukna teh walah meniti kajauhan sat wah cenah aja cek aing teh kumaha ngaladangan salaki da unggal poe dahar di nasi padang jeung di restoran mah meureun teh suhunan imah ge dijualnya cek eta ngagoreng jaer da meuni sigarek gelut nya cenah heeh matak cek babaturanna teh sakalian we di helm cenah tuh aja. Ya Allah ada yang sampai seperti itu rajeun hayang diajar masak geuning da kutara teh geuningnya cek salakina teh mama saur nini upami hoyong tuangeunah samarana samara 12 nurut eta awewe cikur genep jahe genep aja dibebek tanya jadi si lele 2 si kita digodog dina katel make cikur genep jahe genep mangga aa ieu samara 12 di dahar teh ku salakina ya Allah keluar seuneu tina bahamna tina panon nongtot ceulik gebos da jadi naga poe hari eta mah nyai walah sakali ngomong aja perang teh tangkal caunya sok atuh diajar masak teh sabar ya ibu sabab geuning kolot baheula mah kudu tiasanya Bu urang teh kudu bisa bener-bener ta ibunya matak latihlah kemandirian
Ulah karenanya budak diogo engkena teh ogohan. Betul apa betulnya Bu? Sok sina diajar mencuci bajunya, merapihkan pakaiannya. Karasa ku abdi Ibu, kenapa anak-anak pesantren itu mandiri? Setelah keluar dari pesantrennya, setelah bermasyarakat, dia tahan banting dah biasa aja. Nyangu biasa, gegeroh biasa, ecenya nyamal bisa. Mata abdi ge ece lamun kaya di bumi bekerja sama we sareng pun bojo teh. Pun bojo lagi menggeroh, aya cenah itu sangu anu peuting aya keneh. Opik Satria jeung Paden bade sarakola cik pangagorengkeun sangu bisa cenah.